para alim ulama anu mursyid teh nya kan para alim ulama nu tos ngamalkeun kana ilmuna anu sarieun aranjeuna Gusti Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama pastina jalmi-jalmi anu sieun ku Gusti Allah teh ti hamba-hambana Allah di golongan para alim ulama. Alim ulama teh jalma tina alim, ulama harusna jalmi nu seueur ilmuna. Tapi dina kategori ieu cirina ulama mah yakhsyallah. Sieun ku Gusti Allah. Sasungkul seueur ilmuna. Profesor disebut ulama, dokter disebut ulama. Tapi saha ulama teh jalmi anu seueur ilmu bari sieun ku Gusti Allah eta ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah ieu nu sanu tiasa nuduhkeun ka ulama. Jalmi-jalmi